Pulau Jawa. Di Pulau Jawa teh aya Banten, di Banten teh aya Pandeglang. Beuh mantep. Ternyata Pandeglang teh lain sekedar tenar di Indonesia. Di Belanda teh tenar, di Perancis tenar, di Inggris tenar. Pokoknya masyhur urang Pandeglang teh maling tenar. Bisaan urang Pandeglang maling naon cenah Kiai? Maling daging aya mencit kebo. Urang Pandeglang makan terkenal nu mencit kebo di Mekah teh, nu mencit munding, mencit sapi urang Pandeglang. Urang Arab ge bingung, nu kuduna 2 kintal kok jadi sakintal. Eta lah hebatna urang Pandeglang. Masya Allah, maling ge ka Mekah, kamu di Mekah ge maling terus. Pohara. Masya Allah. Ayo ditanya, kunaon sia maling teh? Yo deket Baitullah babari istighfar. Tolol beureun nya. Pandeglang teh, ieu urang keur cicing di Pandeglang. Terek ngaji sim kuring mah rek nyaritakeun asal usul Pandeglang. Di Pandeglang teh aya hiji jelema sakti mantraguna. Weh, moal aya tanding. Ngaranna Ki Buyut Papak. Ki Buyut Papak teh moal aya tanding lamun gelut. Moal aya tanding lamun ngamasalahkeun masalah kiai. Kakiaian aya di manehanana, kajawaraan aya di manehanana. Ki Buyut Papak teh boga kaistimewaanana mun dibeulem teu teurat. Heh, urang Pandeglang mana mantap Ki Jamal ulah sambarangan eta. Oke, beres acara urang beulem coba. Moal teurat lah. Moal pati-pati atuh jangan. Ya Allah, nah Ki Buyut Papak teh seorang manusia, orang Pandeglang saktina luar biasa. Kabelah dia eueuh tanding, masalah eueuh tanding, gelut eueuh tanding segala rupa, boga kamonesan, nyana leuleukeunna, nyieun geulang. Tapi nyieun geulangna lain cara zaman kiwari. Belum sanggeus tadi belum diketrokanana make leungeun. Yehe, urang Pandeglang mah tulas sambarang. Make leungeun di luhur batu. Eta sanggeus tadi belum ditakolan dibentukeun geulang. Dibentukeun geulang. Sanggeus tadi pek-prekan. Ternyata ieu teh horenganan kudu dikacaikeun. Batu nu eta kumanehanana disimpenna di hiji tempat ngaran tempatna eta di Kabayan Cikole. Ayalah kuari disebut Batu Ngamprak. Neangan tempat jang nguluikeun lalakon. Aya di Cikolakeun Cikole di naon kitu ngaranna Kabayan keneh ngan Kabayan Citaman. Aya cai di dinya mah dibeulem dibentukeun make leungeun dipek-pekan teu kuateun batuna maka disebut batu beulah. Kula mah asal ngadengin nu beulah muringkak bulu. Heuh maksudna. Bisa medehem mana bae sia mah kolot-kolot. Tah, kuari teh aya batu beulah di Citaman, Kabayan Citaman. Masya Allah, di dinyala dibentukeun rapi, jadilah gelang. Maka ngieuna disebut pande, mande, gelangna gelang. Zaman harita langsung anjeunna lapor ka Syekh Maulana Hasanuddin diiring ku 5 jelema. Syekh Maulana Hasanuddin almarhum almaghfurlah kudisa sirruh, ya Allah ya Rabbi, kaget
seorang Pandeglang kampung anu luar biasa, bahkan lain sekedar kampung leuweung meleg-meleg, bisa jijieuna nu sakieu hebatna diterima dengan dua belah tangan ku Syekh Maulana Hasanuddin. Sageus da diterima teu meunang balik deui, eta buyut papak teh diangkat jadi penasehat keraton. Jadi boga sejarah lain lalagaan, maka Pandeglang teh disebutna Panegelang. Lantaran zaman harita mah masih kena aya Belanda, dilempengkeun Pandeglang. Sebab baheula Belanda mah loba pandendres, pande dan lain-lain sebagainya. Nah, iyalah asal usul Pandeglang. Cik sakaol mah lain kitu. Sasarit Hidayatullah teh nyerang Banten, babat Banten nu dititik beratkeun ka Syekh Maulana Hasan